kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Muka duana ngalesotkeun cantelan-cantelan jeung perkara-perkara nu aya di luar wujud diri. Anjeun disebut pacantel secara batin jeung perkara-perkara nu aya di luar wujud diri nalika kumaha kahiji nalika aya dina batin anjeun rasa memiliki kana eta perkara. Contoh, ente hirup jeung pamajikan. Lamun ente hirup jeung pamajikan dina rasa memiliki, mangka katenangan hirup ente, kadamaian hirup ente, kanyamanan hirup ente, kahadean hirup ente, kabungahan hirup ente teh bakal gumantung, bakal kapangaruhan ku pamajikan. Contohna mun pamajikan ujang nyeri hate ka batur, ujang teh bakal nyeri hate ka eta batur. Naon hartina lamun terjadi seperti kitu? Ayeuna pikiran ari nyeri hate teh naon? Ari nyeri hate teh panyakit, nyaeta panyakit batin. Hartina ente jeung pamajikan teh sarua geringna, nyaeta gering batin. Ari nu dibutuhkeun ku jalma anu gering naon? Nu dibutuhkeun ku jalma anu gering teh secara syariatna nyaeta jalma anu bisa ngubaran kana eta gering. Hartina ente moal bisa ngubaran pamajikan sabab sarua geringna, rek kumaha ngubaran pamajikan anu gering sedengkeun entena sorangan oge gering. Lamun dipandang make sudut pandang hukum energi mah ari panyakit batin seperti nyeri hate eta teh energi, nyaeta energi anu negatif. Cek hukum energi, energi mah teu bisa dimusnahkeun ku manusia. Energi mah ngan bisa berpindah tempat atawa berubah wujud. Hartina lamun eta energi negatif aya dina jero wujud pamajikan dina mangsa anu lila, mangka eta energi negatif teh berpotensi berubah wujud tina wujud batin kana wujud dohir. Jadi naon? Bisa jadi kanker payudara, bisa jadi kanker rahim, bisa jadi kanker otak, bisa jadi kanker getah bening, bisa jadi tumor jeung sajabana, bisa jadi penyakit dohir anu rumit. Tadi dia sebagian tina pentingna ente ngalesutkeun cantelan jeung manusia jeung makhluk seperti jeung pamajikan anu eta cantelan-cantelan teh
muka hiji diantarana nyaeta rasa memiliki. Mun ente secara batin bepacan teu jeung pamajikan, mangka nalika pamajikan ente nyeri hate ka batur, ente teu kabawa nyeri hate, ente teu ngilu nyeri hate. Hartina secara energi ente tetap positif. Nalika energi ente positif, maka eta energi positif teh bisa dipake ku ente nubaran ke pamajikan, bisa dipake ngajahit pamajikan tina kagorengan atawa tina laknat. Sabab ari nyeri hate ka batur teh eta kaasup kana sabagian tina wujud laknat anu disebarkeun ku setan. Jadi ente bisa ngubarang pamajikan, bisa nyalametkeun pamajikan tina laknat. Matak mun secara energi negatif nu aya di jero wujud pamajikan teh bisa didorong keluar ku energi positif anu aya di ente. Syaratna energi positif ente lebih gede daripada energi negatif pamajikan. Energi positif ente bisa ditransfer ke pamajikan. Transferna bisa melalui nasihat, bisa melalui munajat. Teknik nama lobang ke nyaritakeun teknik nama yang nyaritakeun cantelanana ari cara transfer energi mah bisa melalui berbagai macam cara. Ente bisa kitu soteh mun batin ente teu pacantel, kakara ente boga energi anu mandiri anu teu kapangaruhan ku energi pamajikan. Jadi ngalesotkeun rasa memiliki teh hartina lain ente kudu tidak peduli, tapi justru jadi sebagian tina wujud kepedulian ente ka diri ente sorangan jeung ka diri batur saperti ka diri pamajikan. Sebagian tina hikmahna nyaeta ente teu kapangaruhan kunu negatif, tapi sabalikna bisa mengaruhan kanu negatif. Sabab ente menghirup bebarengan jeung hiji jalma, maka bakal terjadi interaksi energi antara energi ente jeung energi eta jalma. Contoh gampang nama kieu, mun ente diuk di gigireun kiai, kumaha karasana? Nyaman henteu? Nyaman. Ayeuna mun ente diuk di gigireun preman, kumaha karasana? Nyaman henteu? Teu nyaman. Naon sababna? Make aya rasana, jeung rasana teh beda-beda. Diuk jeung kiai mah karasa nyaman, diuk jeung preman mah teu karasa nyaman. Di antara timbulna rasa nyaman teh sabab nalika ente diuk jeung hiji jalma, mangka nalika eta terjadi interaksi energi. Jadi naon anu aya dina jero wujud seorang manusia secara metafisika eta teh mangrupakeun energi. Contohna pikiran eta teh energi, emosi eta oge energi, hawa nafsu eta oge energi. Lamun dipandang ku metafisika. Jadi para ulama, para kiai, para ajengan
jama-jama anu saroleh, pikiranana positif, emosina positif, hawa nafsuna positif, hartina energina positif, sehingga tina awakna memancar getaran gelombang energi anu frekuensina positif. Nalika ente aya di gironana, mangka eta pancaran gelombang energi teh kena ka awak ente sehingga menimbulkan kesana teh positif seperti nyaman, tenang, adem, jeung sajabana. Mata cek dawuhan mana Gusti Allah, wa kunu ma'asodikin, jeung anjeun kudu babarengan jeung jama-jama anu sidik, nyaeta jama-jama anu jalujur, anu ahli kebenaran. Dawuhan sabdana Kangjeng Nabi alaihi wassalatu wassalam, perumpamaan babaturan anu alus eta telir ibarat tukang minyak wangi. Mungkin manehna mere hadiah ka anjeun, atawa anjeun meuli minyak wangi ka manehna, atawa anjeun kabagian sungitna. Jadi lamun kana kontek energi mah ente kabagian getaranana, kabagian rasa tenangna, rasa nyamanna, mun hirup bebarengan mun aya di antara jama-jama anu aralus. Mata cek sabagian ulama, ari ubarna hatete aya 5 perkara. Salah sahijina teh nyaeta hirup kumu bebarengan jeung jama-jama anu saroleh gitu. Namun ditingali secara atawa tina sudut pandang energi. Jadi ente ulah pacantel eta batin jeung di luar wujud diri ente, supaya ente teu kapangaruhan, supaya ente tetap aya dina limpahan rahmat sehingga ente bisa ngarohmatan. Ari sabagian tina wujud rahmat di antara na saperti katenangan atawa kadamaian, kabungahan, kajembaran, belas asih jeung saterusna. Jadi ngalesotkeun cantilan-cantilan teh nu pangheulana nyaeta supaya nalika madep ka Gusti Allah melalui berbagai macam bentuk ibadah nu ku ente dipigawe, ente teh bisa madep secara murni, secara utuh jeung menyeluruh, eueuh nu nabung beratan, henteu nyangked ka ditu, henteu nyangked ka dieu, nyaeta nyangked ka berbagai makhluk-makhluk. Teu sabab kitu mangka jadikeun heula hirup ente teh hirup anu berlimpah di jero, nyaeta di antarana berlimpah ku katenangan, berlimpah ku kadamaian, berlimpah ku kajembaran, berlimpah ku kabagjaan jeung sajabana. Sabab rekumaha ente mereka tenangan ka batur, mereka damaian ka batur, mereka bagjaan ka batur, mereka welas asih ka batur, lamun ente na sorangan dina batin ente can berlimpah ku katenangan, ku kabagjaan, ku kadamaian, ku welas asih. Hartina ente can berlimpah ku rahmat. Di mana ayana keberlimpahan anu model kitu teh? Tak keberlimpahan anu saperti kitu teh ayana teh dina hirup anu merdeka. Ari hirup anu merdeka nyaeta anu teu pacantel angin jeung kagunganana nu maha berlimpah dina sagala na nyaeta Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi katenangan, kadamaian,
kabagjaan anu berlimpah, anu henteu beak-beak, anu henteu ruksak, anu unlimited eta ayana lain di luar wujud, lain di papada jama seperti di anak pamajikan, di orang tua, lain dina materi, lain dina pangkat jabatan, lain dina perkara dunia. Nu aya di dinya mah sifatna aksidental jeung temporer. Mun ente ngajadikeun pamajikan sebagai sumber katenangan, kabagjaan, mangka nalika pamajikan gering, nalika pamajikan maot, mangka katenangan kabagjaan ente teh ruksak bersamaan dengan ruksakna pamajikan. Katenangan kabagjaan ente teh beak sairing beakna masa hirup pamajikan. Itu nya kitu deui. Mun ente ngajadikeun perkara-perkara dunya sebagai sumber katenangan, sumber kabagjaan, sarua eta dengan sakolepak. Misalnya ente hiling ka gunung, katenangna jeung bungahna teh ngan sabuat keur di gunung hungkul heueuh, geus balik deui ka imah mah angger we rudet deui, back to basic galomani teh ngaranna aksidental jeung temporer, nyaeta gumantung kana waktu, kana tempat, jeung kana kajadian. Atawa ente meuli mobil, bunga nama tapi sehari tahun, sabab tiba-tiba mobil ente kasenggol di jalan ku mobil batur, pan langsung leuwih bunganya. Jadi amak kapegung kudu tarasea jeung nyenggol, kudu urusan jeung polisi, mangga jadi rudet teh namun dicantelkan karena mobil batin. Taeta teh sadaya tina aliyah dunya teh hartina lain ulah ieu mah keur nyaritakeun cantelan batin. Empek hari nu halal mah daeta teh dunya teh dijadikeun teh memang keur manusia. Ngan ente kudu eling awi soal katenangan kabungahan hirup mah lain eta kuncina mah aya dina diri anjeun sorangan. Buktina loba jalma beunghar anu depresi jeung nalangsa dina kabungharanana. Nya kitu deui sabalikna, loba jalma anu miskin anu depresi jeung nalangsa dina kamiskinanna. Berarti lain miskina lain beungharna masalahna teh. Jadi katenangan jeung kabagjaan anu berlimpah mah ayana lain dina kabungharan, lain dina kamiskinan. Heueuh tumare ku ante miskin nalangsa, nu beunghar nalangsa. Eta nu kahiji, resepkeun sakabeh rasa memiliki. Sabab lamun dina hate ente rasa memiliki, ente salawasna moal kalungitan naon. Sabab ari jalma anu kalungitan mah nyaeta jalma anu ngarasa memiliki. Anu teu ngarasa memiliki mah moal ngarasa kalungitan. Sok pikiran ente. Nu kadua dipersingkat heula tereng lah. Ente disebut pacantel secara batin jeung suatu perkara anu aya di luar wujud ente, nyaeta nalika dina diri ente aya ekspektasi kana eta perkara. Ari ekspektasi teh berharap. Jadi miharepna anjeun kana hiji perkara, tah etalah anu nyantelkeun batin anjeun jeung eta perkara.
Contoh misalnya isukan teh hari ulang tahun ente berharap ke pamajikan yang isukan teh pamajikan teh meuli kue ulang tahun ngucapkeun selamat mere hadiah geus dibayangkeun ku ente teh bakal kacida bungahna isukan teh ari pek teh isukanana teh tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi seperti yang dibayangkan. Pemajikan ente teh boro-boro meuli kue jeung mere hadiah malah mah pengucapun selamat acan. Aku maha karasana ku ente, karasana teh teu ngeunah jengkel. Tungtungna teh pan ente teh ngadung ngabaeudan ke pamajikan. Nah eta teh tina miharep ka pamajikan mimitiuna. Tuh nalika pamajikan teh sesuai jeung pangharepan ente, pan ente teh memponis ka pamajikan sebagai penyebab, sebagai pihak anu bersalah. Padahal seuri jeung baeudna ente, bungah jeung marahna ente, eta teh lain kusabab pamajikan, kusabab ente nyieun pengharapan ka pamajikan. Ente kudu sadar seuri jeung baeudna bungah jeung marahna eta mah pilihan ente sorangan. Jadi nu bertanggung jawab kana seurina jeung kana baeudna ente mah lain pamajikan jang tapi diri ente sorangan. Sabab rasa bungah jeung rasa jengkel eta ayana lain di pamajikan, ayana teh nyaeta dina diri ente sorangan. Hartina nu punya kewenangan, nu punya pilihan, nu punya keputusan untuk mencetuskan suatu emosi, suatu perasaan di dalam diri ente, eta teh diri ente sorangan. Jadi jengkelna ente eta teh dijieun ku ente sorangan, sabenerna mah lain dijieun pamajikan. Tapi ente nyalahkeun ke pamajikan, pamajikan mah teu nyieun naon. Anu nyieun jengkelna diri ente sorangan, bener teh. Nah mata kahade ulah ngadolim ka diri sorangan, ulah nyangsarakeun diri sorangan. Di antarana nyaeta ku cara miharep kanu lain hakna nyaeta ka makhluk saperti ka pamajikan. Ari makhluk mah saperti manusia teu berhak diharepkeun ku manusia. Anu berhak diharepkeun ku manusia mah teu aya deui angin Gusti Allah. Cek kateranganana oge wa ila rabbika farqub, jeung ka pangeran anjeun wungkul sakuduna anjeun miharep. Itu jika sauran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, kuring geus kungsi ngarasakeun pahitna kahirupan. Anu pangpahitna teh nyaeta berharap ka manusia. Gitu. Jadi mun anjeun teu miharep nanaon mah, teu miharep ka sasaha tegasna ka manusia, mangka eta teh alus keur diri anjeun sorangan. Nu katilu nyantelkeun batin anjeun jeung perkara nu di luar wujud anjeun teh nyaeta cinta dunya. Nalika aya dina batin anjeun kadebenes kana dunya, obsesi kana dunya, mangka anjeun disebut jalma anu pacante secara batin jeung dunya. Ari dunya eta teh ibarat cai laut, beuki diinum ku ente bakal beuki ka rasa haus. Hartina beuki loba mibada dunya, beuki ka rasa kurang, hayang beuki loba. Lamun berangkatna tina cinta dunya, ari berangkatna tina
takwa ka Gusti Allah masih deui ieu keur nyaritakeun cinta dunya heueuh. Misalna ayeuna ente boga duit 100 juta, asa panggedena, asa pangpedena, asa panglobana, sabab ente panggihna jeung tukang cilok hungkul, jeung jama-jama anu teu boga duit sakitu, boga nangan paling 1 juta 2 juta. Tapi nalika ente panggih jeung jama-jama anu duitna ratusan miliar, anu duitna leuwih loba teh ente pan ngadak-ngadak bungahna teh leungit, tiba-tiba jadi minder anu tadina percaya diri teh jadi teu percaya diri, jadi ngelukeun. Duit 100 juta anu tadina karasa loba teh ngadak-ngadak jadi saeutik di harapan jama-jama anu bogana 100 miliar mah ente anu tadina dihormati, dipuji-puji, dipanggil bos ku para tukang cilok teh, ku para miliarder mah disapirakeun, disapelekeun, teu direken, dipandang sebelah mata heuh. Tah jama-jama anu pacan teh jeung dunya mah kitu katenangan jeung kabungahna teh gumantung kana aya jeung eueuna, gumantung kana loba jeung saeutikna alias dunya jeung teu lila. Artina bungahna jeung tenangna teh bolak-balik gitu, teu stabil. Ari katenangan jeung kabahagiaan dunya mah dina ayana oge bersyarat, loba syaratna, baheula keur bujang abdi teh kakara bisa tenang, kakara bisa bagja lamun geus boga pamajikan. Teuing nalika geus boga pamajikan can tenang kene, can bagja kene, aya deui syaratna abdi teh kakara bisa tenang tur bagja lamun geus boga anak. Nalika geus boga anak robah deui abdi teh kakara bisa tenang lamun geus boga imah. Nalika geus boga imah sejen deui abdi teh kakara bisa tenang lamun geus boga mobil jeung saterusna. Eta teh sabenerna mah saukur sangkaan-sangkaan hungkul, disangkana katenangan teh ayana dina dunya, padahal kanyataanna mah angger we teu tenang, padahal persyaratan-persyaratanna mah geus dipenuhi, geus aya pamajikan, geus aya anak, geus aya imah, geus aya kendaraan, tapi lain jadi tenang, jadi bagja, malah koron jadi leuwih rudet ente. Mata tangneangan katenangan di dunya mah lain tempatna tenang, tapi tempatna riweuh. Ari tenang teh cek bahasa Quran mah mutmainah, ari mutmainah teh ayana dina hirup, ari hirup teh ayana dina diri ente sorangan lain dina dua. Tak sabab gitu mun ente goncang, mun ente galau gelisah merana, ulah nuduh kanu jauh, ulah neang kanu anggang, sabab nu sabenerna mah masalahna teh aya di jero ente, solusina oge aya di jero ente, ubarna ge aya di jero ente. Jadi ente inditna ulah indit ka dunya, ulah indit ka luar, tapi indit ka jero. Berat panggihan ku ente eta hirup ente sorangan, hirup anu murni, anu sarua jeung asalna, anu teu pacan teh jeung nanaon. Berat udar ku anjeun tanu aya di jero cantelan-cantelanana nyante jeung naon atuh batin abdi teh ente tanu apana eta lain batur, matak berat panggihan batin ente teh nyantel kana naon.